Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluargana oge para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, wabil khusus ka kersana kiai sejuta umat turun jadi 100 umat, naik deui 500 umat, temperatur encan memenuhi, masih nganggang keneh sebabnya nah hatena hayang jadi DPRD. Urang doakeun ulah kena jadi DPR lah, amin. Mudah-mudahan panjang umurna, panjang jodona, ditambah deui jodona. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Kiai anu ti Bogor besan kula haladir di dieu teu perlu kula disebutkeun ngaranna, mudah-mudahan dipasihan kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali manusia anu aneh, anu tadi tas masihan mau izo hasanah kumis tipe Sidina Umar ai pangawakan morfinis Habib Abdul Razak mudah-mudahan orang milu di handapun bendera Kangjeng Nabi orang, diiring ku para zuriatna, didorong ku para ulama-ulama, orang di tengah-tengahna berangkat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj nu kusim kuring dimulyakeun, ketuana, sekretarisna, termasuk sesepuh kampung Cilongok nu tadi nyarita Ambalaya. Mudah-mudahan bisa ngarobah hirupna nyana, jacaknya na keneh pan tadi. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu kusim kuring dimulyakeun. Lamun tadi orang ngadengekeun kiai orang luar biasa, maka bahasa anu rapih didukung ku ilmu anu luar biasa, pengalaman anu pohara, urang tercengang ngadengena suara anu lantang mendukung karena perjalanan dakwahna di kampung ka kampung, di kota ka kota, bahkan geus lintas negara nyana, sanajan kakarak datang ke Korea jadi diusir deui. Bahasa anu lantang kula mah tetep bae make bahasa kula, make bahasa Sunda,
mun tadi heuras kula leuleus lantaran mun heuras kabeh moal beres leuleus kabeh sarua akibat tina hiji heuras hiji leuleus timbullah Zainuddin MZ. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula moal nyaritakeun Isra wal Mi'raj lantaran unggal peuting masyarakat geus nyaritakeun Isra wal Mi'raj jeung kiaina, tambah tadi ku kiai urang luar biasa. Kula malah dek nyaritakeun planet bae, sebab urang aya di planet bumi ternyata lamun orang mengkaji tina gugusan tata surya sempalan matahari ieu terjadilah 9 planet. Nomor kahiji planet terkecil ialah Merkurius, kedua Mars, katilu adalah Venus, kaopat bumi kalimat Uranus, kagenep ialah Neptunus, 7 Saturnus, 8 Jupiter, 9 Pluto. Catat capek nyaritakeun Isra Mi'raj unggal peuting mending ieu bae urang nyaritakeun ilmu astronomi. Planet anu terdekat ka bumi ialah bulan 24 juta mil. Planet terdekat ke matahari ialah planet Merkurius, jarakna 36 juta mil. Selanjutnya ialah Venus 67 juta mil. Bumi ke matahari ialah 893 juta mil. Bumi urang mun hayang nyaho ka matahari 93 juta mil. Kemudian setelah bumi ia adalah Jupiter 142 juta mil. Mars ialah jarakna ke matahari leuwih jauh tibatan Jupiter, nyana eta adalah 847 juta mil. Uranus 1780 juta mil. Neptunus ialah 2790 juta mil jauhna. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun bumi bae ge ieu kagedean bumi leuwih gede tibatan camat. Hulu camat sagede peureup, tapi bumi wah masya Allah luar biasa. Tapi hulu camat nu sagede kieu perebut bumi, termasuk lurah ya, kapolsek gitu kan lelah ya, jeung kiai-kiai na si horeng. Langit masya Allah, urang sok ngadengi ti para qori didengungkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim, was-samaa banainaha bi aidi wa inna lamusi'un. Kami nu agung geus ngadamel bumi, geus ngadamel langit. Was-samaa banainaha bi aidin, ku kakuasaan kami nu agung cek ku si Allah. Wa inna lamusi'un, kaula anu ngalegakeun langit moal aya nu nyaho sahuntu-huntu aja. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun, kami ngemparkeun bumi. Nu urang Cikupa, urang Bojong, urang Jakarta darariuk di dieu karena ngampar. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun, pang bagus-bagusna anu ngamparkeun ieu eueuh deui. Lain presiden, lain Amerika, lain Yahudi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah ulah kasasaha atuh, langit nang nyieun aing nu sakitu gedena, bumi nu sakitu luas dan nang nyieun aing fafirru ilallah. Ka Allah bae maneh teh lumpat, ka Allah bae maneh teh sieun, ka Allah bae maneh teh taat. Ulah kasaha-saha lantaran langit nang nyieun aing, bumi nang nyieun aing, fafirru ilallah.
lamun ku urang direnungkeun eta 7 planet Masya Allah anu luar biasa. Di luar planet Bima Sakti nu 9 masih kana aya planet-planet anu lainna diketemukan ku ahli astronomi Amerika aya 300 juta, aya 300 juta planet bintang masih keneh di luar eta aya keneh planet-planet lain. Teka ukur ku Amerika ge ketika satelitna dimantapkeun ka ditu ka alam nu itu, alam nu mana? Nu itu we lah pokona mah. Ternyata wah planet-planet aya anu 2 kali lipat bumi, aya 2 kali, aya nu 10 kali lipat bumi, aya nu 100 kali lipat bumi, bahkan aya nu 1 juta kali lipat bumi gede. Nah planet mana eta? Lamun kanyahoan camat pindah ka ditu, desa pindah ka ditu, kajian kukumaha ge paweha maning jadi gubernur di ditu bae. Lantaran teu bisa ka ditu atuh maning jadi gubernur di dieu. Kela ulah ka surak sia. Ieu urang carita planet, Masya Allah luar biasa. Lamun paweha mungkin baheula pernah sekolah di luar negeri, di Amerika, mungkin di Belanda. Pak Ismet baheula nyaritakeun pernah ke Amerika, ke Belanda, ke Australia. Mun Habib Rozak mah lintas Jakarta, Betawi dan Cilongok doangnya mah. Teu nyaho ka mana deui. Namun Kiai Haji Zainuddin MZ cuma sekedar keliling Indonesia nu kanyahoan ku urang dengan motif dakwah. Komo ketua urang mah paling jago ka Cisoka. Dek ka mana ka Cisokana? Rahasia perusahaan. Mal dibejakeun tah mah atuh. Kokoprak ajur. Tapi Kangjeng Nabi Masya Allah lalampahan teh lain sakadar ti kota ka kota, ti negara ke negara, tapi Kangjeng Nabi mah lintas planet, bumi, langit. Saha tandingna? Teangan tandingna. Amerika datang ke botak sariawan moal bisa. Nyana hayang nandingan Kangjeng Nabi Apollo ditaekeun ka bulan. Wallahu alam bener, wallahu alam henteu. Lantaran di urang astrono anu kaditu ditaekeun ku nyana, ternyata caknya aja bohong. Urangan seukur dibobohong doang, tapi memang ahli falak menyatakan seperti eta, rek percaya rek henteu. Ternyata hanya sakikituna doang, tapi Kangjeng Nabi mah mulai ti planet bumi sampai ke planet langit 1 2 3 4 5 6 7 sampaikan ke malaikat Jibril ge teu bisa ganter, datang ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha datang ke mustawan kaditu. Eusina hasilna tadi teh anu ku kiai urang dicaritakeun salat. Unggal Rajab dicaritakeun salat. Tapi ieu nu berubah teh nu berubah ngan duaan doang. Di Cilongok unggal Rajab salat gualak bapana lamun mantas Rajaban tolol sia ka anak salat sia aya nyanana hees eta di Cilongok tapi aslina urang Cikupa pindahan mati Brebes. Masya Allah iyalah Kangjeng Nabi. Kok Kangjeng Nabi bisa bersih istimewa amat eta Kangjeng Nabi bisa hiber. Ke Kangjeng Nabi urang ngaranna saha eta bisa hiber kitu, ngaranna teu asing deui Muhammad. Kapan di Cikupa ge aya ngaran Muhammad ja teu bisa hiber. Di Pasar Kemis ngalidak Muhammad teu bisa hiber, tatangga Kiai Zainuddin MZ ge Muhammad sarua bae. Boro-boro bisa hiber. Pugu naik beca ge teu bisa. Kunaon eta? Lantaran beda Muhammad nu itu jeung Muhammad anu aya di Cikupa mah. Muhammad nu itu mah teu pernah nyaho kartu QQ. Beda. Coba Kiai jelaskan kok eta istimewa amat Kangjeng Nabi bisa hiburan gitu lintas planet. Hitung hurufna mumpung aya ketua ye. Lantaran ketua sok utang hitungan nya nama beda ngitungna ana caraka. Atuh tama jang berhenti main bola, hajatan, calon lurah, calon bupati gubernur ge ulah tah mah situ mah bahaya tah mah situ. Nah, tengetkeun ngajina, urang ulah nyaritakeun Isra, nyaritakeun naktu bae lah.
Muhammad teh hurufna opat, hiji mim kadua ha katilu mim ka opat dal. Nah iya engke kurang dihitung hiji-hiji. Naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran. Naon sababna ieu di modalan ge ieu haduh hancur-hancuran bae naktuna teu akur. Naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui. Ieu kurang kumaha kondangna Kieu Zainuddin MZ nyandung mah ampuneun nya. Mamin sakitu gendutna pelebah nyandung waduh no. Teu bisa cek nyana. Haji Agus Salim doang anu tamat nyana ge. Gih ngan dua doang nyana ge. Katilu mah kokoprak ajur deui bae. Hese belum ngaran urang robah abeh barisan nyandung cak awewe sial ya kiai ulah waka tenang heula awewe kalem heula kayak dihitung abeh hatena leuleus Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun coba mim adalah kalamanun 40 naktuna ha 8 coba sekretaris 40 jeung 8 sabaraha 48 tambah mim deui 40 48 jeung 40 sabaraha 88 jeung dal 4 jadi sabaraha 92 cokot puluhanana 90 cokot hijianana 2 nu 90 eta adalah rubul falakiyah rubud dairatil falakiyah lamun urang ngaji falak ieu bumi dibelah dua ngaranna garis khotul istiwa mun di luhur ngaranna madarul i'tidal belah dua nu hiji ngaranna shimali nu hiji ngaranna janubi aya rumusna dina ilmu falak afhamtun maysarhun yunjahun nusar asun sabsunjun burujun shimaliun April Mei Juni Juli Agustus September burujna adalah shimali kaler Asun sepsunjun sepsunjun ok mizun dop akzun deskauzun janjatun pedaltun burujun janubiun nah ieu adalah bagian kidul cekolot baheula mah budak mata poe di kidul beas mahal ieu Cilongok wari teu nyaho beas mahal nu penting mah dahar bae deuk maling deuk naon sabodo geus teu main hitung-hitungan bari mah nah Kangjeng Nabi 90 belah dua kuari jang masyrik jeung maghrib saparapatna ngaranna rubul falakiyah rubud dairatil falakiyah seperempat dunia bangsa falak al maj'ulah litajalli asraril auqatil ubudiyah pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutna ghayatul irtifa lamun geus ghayatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah ghayatul irtifa didinyalah dina falak eta direrubu pikeun nganyahokeun sanah taun pikeun nganyahokeun syahr bulan pikeun nganyahokeun usbu pikeun nganyahokeun poe pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting pikeun nganyahokeun jam pikeun nganyahokeun darajah pikeun nganyahokeun menit pikeun nganyahokeun sawani sekon dan lain sebagainya ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu di dinya aya khoetna nu dua tadi tinggalin 2 kali 90 berjumlah 180 lamun geus 180 derajat tikungan maut malodar kabeh di dieu 180 derajat ialah jungjunan urang nu mantak bisa hihiberan teh lantarannya nama ghayatul irtifa diciptakeun ku Gusti Allah 2 kali 90 manehanana 180 derajat endeu ka mamana ge babari lantaran langit nangieun Gusti bumi nangieun Gusti sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim engke dina kiamat cak Gusti Allah letik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah poe kiamat mah bumi teh tah segede roti buatan WH tadi dibulak-balik Amerikan teh teh si roti mun aya lapar bae kajen kukumaha ge dibulak-balik dunia teh letik cik Gusti Allah teh ada ka mana sia camat beres ente urusan kecamatan Siamat Kapolsek beres ente di kecamatan Pasar Kemis aya pemalingan sabaraha
aya rangda leungit sapeda geus dibere deui tencan geus cek ke polsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kena pae habak kadeulehan ku Gusti Allah dek lompat ka mana ziarah dek lompat ka mana sia bupati dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin dek ka mana sia Kiai Uci didelekeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah masyaallah leutik yatakaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi suprah dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakit cep sakieu sadampal leungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha eta kabur keneh bae leutik jasa urang nah cek Gusti Allah was samawati matwiyatum biyamini langit bakal digulung ku kaula wal ardu jami'an qabdatuh letik wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatum biyamini lah dek dirusak samenit nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak samenit engke mah komo kiamatna nah kasimpulanna Kangjeng Nabi ieu adalah rubu mun dicaritakeun mah panjangna luar biasa ai rubu teh jang ukuran barometer ieu teh jam sabaraha bisa make rubu ieu teh waktu jam sabaraha bisa make rubu didinya bakal kanyahoan waktu teh tulung usamsi muncul panon poe jang waktu salat isyraq aya didinya teh kemudian duha sugro duha kubro ngalengkah saeutik goyatul irtifa na ieu teh aya zillul istiwa waktu zuhur naik deui ka ditu waktu asar naik deui waktu maghrib naik deui waktu isya naik deui waktu subuh aya kabeh didinya bakal kanyahoan hukum-hukum ya haram ya makruh wajib ya sunnah ya mubah ialah barometer adalah rubu italah sosok Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika urang ngukur make Kangjeng Nabi tepat luar biasa lantaran rubuna tepat Kangjeng Nabi na geus teu aya timbullah rubu-rubu akhir zaman di antarana Kiai Zainuddin MZ Kiai Abdul Hadi mun dikiaikeun termasuk kula jeung kiai-kiai di Jakarta eta adalah rubu-rubu akhir zaman sing hade bae mun ngukur rubu buatan Ampel buatan Kubang lurus tapi mun ngukur rubu buatan Pasar Kemis menyon begitu diukur batur mah jam 12 nya nama jam 11 tolol tah rubu nah ieu sing hade beusi salah ngukur ka rubu Kiai Zainuddin MZ ke Zainuddin MZ na menyon sing hade ke Kiai Abdul Hadi menyon Kiai kula ge beusi menyon ternyata kuari geus mararenyon ieu bensin diharamkeun cenah nu sugih meuli bensin heran eta menyon berarti tah rubuna tah rokok haram sedengkeun Kiai Zainuddin MZ ngarokok menyon tah rubuna doh cenah Kiai Zainuddin ngarokok ai kiai aing leuwih beuki deui emang beki jasa kiai henteu ngajawab anu ngaharamkeun aing mah lain beki-beki teuing bahwa ngarokok halal mantak aing mah ngalepus bae lain beki beki bae meureun nya kitu ongko meureun gitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah rubu Kangjeng Nabi merupakan suatu barometer jang ngukur kahirupan urang waktu aya didinya hukum-hukum aya didinya keadilan aya didinya jangan nyahokeun sagala rupana aya didinya maka mudah-mudahan kiai-kiai pejabat-pejabat mudah-mudahan sing jadi rubu anu sarua jeung rubu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan rubu-rubu di akhir zaman ieu rubu anu henteu malalinteng hoetna teu malalinteng rubuna bisa pakai bener-bener ukuran masyarakat amin ya robbal alamin hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lantaran geus beuting kahiji nomor kaduana rada maribis meureunanan ieu nya nomor katilu nama ieu aya panganten anyar kebeneran sebenarnya mah geus teu ngeunah cicing tah ieu mah ku sebab situasina nya ieu gerimis kula mah saukur sakieu doang warga Cilongok bae warga Cilongok yuk ieu keur ngabangun basement hargana 2 miliar aya donaturna di dieu Ki Haji Agus Salim insyaallah menyana tadangan mun nyana ka sorga manya urang teu milu mantap ulama lain endek ngajakan ngabangun basement ngajakan ka sorga sugan bae ku 10.000 ku 100.000 urang ka sorga amin ya robbal alamin mun henteu mere berarti embung ka sorga sakitu bae yuk urang babarengan salatullah salamullah ala toha
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ieu mah doakeun para kiai terutama kiai urang nu di Jakarta mudah-mudahan urang eueuh harapan deui ieu teh saat Wahabi kuari nyerang saat Muhammadiyah atau tipe-tipe Wahabi nyerang nah iyalah aya kiai urang di Jakarta untuk membackup urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala serta diberi semangat anu luar biasa ku Gusti Allah sehingga umat henteu kelabakan neangan barometer rubuh amin ya robbal alamin. Kitu keneh kiai-kiai nu di kampung, santri-santri, ustad-ustad, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawati mudah-mudahan kabeh termasuk pemerintah ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.